Ngan kunaon abdi mah aneh. Ari penyanyi dangdut nyanyi dina panggung teh loba nu nyawer. Ari mu balik nyanyi cara ricing wae. Urang doakeun apa rohindi sakulawargi masih dijembarkeun milik rezekina. Amin. Tah lamun hoyong lancar usahana kudu nyawer. Oh, antos disiapkeun? Ari atas disiapkeun mah urang gaskeun. Nah, atuh ibu. Kudu ditolalan sih kan. Ini resep cair nih dia mah. Biasana Ibu Rosita abdi ceramah nyanyi dina panggung di mana-mana nu nyawer teh tapi gak capek gogorowokan. Di dieu mah alhamdulillah langsung datang. Teduangkeun Ibu Rosita, Bapak Rohendi sing dijembarkeun milik rezekina. Amin. Dilancarkeun usahana. Lamun hoyong lancar beuki loba nyawerna. Alhamdulillah. Aya cara nu katilu. Kunaon kudu seuriti heula. Aya cara nu katilu. Si ibu mah haus keneh. Padahal heueuh. Cara nu katilu mah teu diawali bismillah, teu diakhiri alhamdulillah, teu ditilu kalikeun. Tapi biasana si Ujang lamun uwi sakola papanasan sakelas teh langsung di-CF-keun. Osok kitu. Ibu osok kitu. Tah kieu contohna. Tak ulah eta mah. Contoh ieu. Bu ulah nu kitu mah, ulah. Sabab naon? Ngawaris kana mangmang. Urang geuning lamun keur salat paribasa osok kieu. Ieu teh rakaat kadua atawa katiluna? Tah osok kitu? Salah minum eta teh. Jujur ya osok. Matak ti ayeuna mah benerkeun cara eutna. Ajarkeun ka urang kali teh tina hal-hal anu sederhana, contohan anu sae. Sakumaha anu parantos dicontohkeun ku Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi ngadidik budak zaman ayeuna lain make dua kaum, lain make kuplak kaplok tapi kudu make akhlakul karim. Karimah. Kahartos Bu. Lanjut. Masih kiat saja? Sajam kiat? 2 jam? 3 jam? Luar biasa. Ternyata Ibu Hajat di dieu mah sadayana masyarakat ahli ngabohong. 3 jam kiat cenah. Geus sigana dina pangaosan minggunan mah satengah jam geus ngarungkutan. Ieu mah bongan we calenghar teh da mubalighna masih kena ngora. Teraskan Bu. Anu kaopat dina budak aya huruf naon? A di dieu hartosna arahkeuneun. Da budak mah punten teu bisa neangan arah sorangan. Terus saur Kanjeng Nabi kullu mauludin yuladu 'alal fitratil Islam fa inna abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi. Sakabeh budak nu dilahirkeun ka alam dunia teh fitrahna beragama Islam. Angin indung bapakna nu ngajadikeun Yahudi, aya nu Nasrani, aya nu Majusi. Simpelna mah kieu, ibu jeung bapak nu nangtukeun budak gedena rek siga kumaha. Ibu jeung bapak nu nangtukeun budak gedena akhlakna rek siga kumaha. Lamun hoyong gaduh urang kali anu pinter arahkeun ka sakola, tapi lamun hoyong gaduh urang kali anu soleh arahkeun ka pasar. Kardas.
Kepunten ayeuna mah Pak, berat sabelah, berat keneh kana sakola daripada pasantren zaman ayeuna kurang dukungan, betul. Tingali budak rek sakola SD, kabeh ti luhur nepi ka handap barangna meuli anyar. Topi anyar, kerudung anyar, saragam anyar, sepatu, buku, pulpen, dasi. Tak itu geunaheun tungtung. Sagala anyar budak rek sakola mah, tapi tingali budak rek masantren, biasana kabeh barangna teh warisan. Bener? Cuk amangna jang, geus rek masantren mah tong meuli baju, aya urut mang baheula. Budak hayang ganti Quran cek indungna, jang, da Quran mah ti baheula ge sarua kitu-kitu keneh, aya urut mah keur masantren. Di mana mah Qur'ana itu di bawah di pangbeasa. Dicopot ku budak PK Qur'ana geus sarobek balolong dihangan beurit. Cek budak mak geuning ieu Qur'an teh geus sarobek balolong kieu ibu nembalan leman ayeuna mah aya super glue. Mutek budak teh ngaleman Qur'an nepi ka alam nasrah ngarendeng jeung alam taro. Cek abahna jang geus nepi ka mana ngaji teh. Alhamdulillah geus dua alam bah. Dua alam nu puguh ngarendeng. Dikupingkeun mangga ibu bapak nyakolakeun budak cing luhur beres SMA dikuliahkeun nepi ka S1, S2, S3 mangga teu aya nu ngalarang. Tapi kade nalika budak geus sukses teu bisa ngahormat ka indung bapakna sebab pinter matematika teu ngajamin budak jadi soleh. Lancar bahasa Inggris teu ngajamin budak jadi solehah. Angger we nu nantukeun soleh jeung henteu nama kumaha pendidikan agama di pasan. Ngan sok aya Kang kolot teh nu alesan mejarkeun teh lah Neng Nais pan di sakola oge aya pendidikan agama Islam. Memang aya, tapi ingat catat pendidikan agama Islam di sakola mung 3 jam dina samingon. Bu, 3 jam dina samingon, sedangkan santri di pasantren 24 jam hidupna terjamin pendidikan akhlak jeung agamana, betul. Jarawag ku salena cing kompak nu biasana sok tawuran kira-kira pelajar atau santri? Cing tarik pelajar atau santri? Jangan pernah abdi ngadangu santri ieu jeung santri itu tawuran gara-gara parebut bedung. Aya tidak? Teu aya. Sabab santri mah insyaallah terjamin di pasan. Mata kade tah nitip saimbangkeun antara sakola jeung masantrenkeun murang kali ulah berat sabelah. Sabab naon kama qala Albert Einstein, science without religion is blind, religion without science is blind. Yes? Ngerti ente? Palingan si eta Allah. Hartoskeun dong. Kieu hartosna. Ilmu tadi barengan jeung iman buta. Sakali deui. Ilmu tadi barengan jeung iman buta. Tingali Indonesia Pak. Negara ieu teu kakurangan jelema anu cerdas. Indonesia teu kakurangan jelema anu pinter. Indonesia teu kakurangan jelema anu berpendidikan, tapi Indonesia kurang jelema nu berakhlak. Bayangkan ku ibu lamun kabeh rakyat Indonesia berakhlak, moal aya nu korupsi, moal aya anu melakukan tindakan kriminal, moal aya pelecehan seksual, betul? Nu kamari-kamari keur viral, rame kasusna seorang jenderal nu ngabunuh bawahanna sorangan saha. Pangkatna tinggi, jabatanna luhur, ilmuna luar biasa, tapi menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Bahaya, bahaya. Eta contoh jelema boga ilmu teu boga ieu. Ayeuna urang balikeun, lamun gaduh iman hungkul, gaduh akhlak anu sae, tapi teu pinter, teu sakola, cilaka, bisi katipu ku batu. Da zaman ayeuna mah seueur anu sarua warna beda rasa. Contohna dodol jeung tai uci.
siga heureuy padahal heueuh. Dodol hideung tai ucing, dodol amis tai ucing. Astagfirullah. Kang saumur hirup abdi can pernah nyobaan rasana tai ucing. Ai kurang kampung Cibareng mending ngobak hasu. Ibu sadinten seberapa kali nuang tai ucing. Kade seueur anu sarua warna beda rasa. Aya jelema nu bager ka urang padahal mah nganukur ngamanfaat. Sabab urangna teu pinter jadi dibobodo ku batur anu palalin. Bahaya ente. Bahaya. Mata kudu saimbang antara sakola jeung pasan. Barade. Ibu ningali budak balik sekolah cicing wae di imah kana HP wae teh carek ning kene jurungkeun sina ngaji jeung ajengan. Pan ayeuna mah alak budak teh diraruksak ku televisi, diraruksak ku aplikasi, betul? Sok budak ayeuna ditanya, "Jang, teh ka mana?" Ngajawabna teh, "Ka euneuy nya." Aya nu kitu aya? Tah neng eta teh ngaranna budak alay. Budak alay. Lain pun naon abdi mah sok kariwang ke kabawa nepi ka maut. Apan ari maut mah kumaha kebiasaan. Cek malaikat, "Man rabbuka, siapa Tuhanmu?" Kamu nanya. "Man nabiyuka, siapa nabimu?" Kamu bertanya-tanya. Nepi ka kasana malaikat. Cek malaikat tengah we rumah tengah boleh 50. Budak al tinggal ibu pergaulan bebas zaman ayeuna. Pemuda anu hirupna jauh di pasantren cicingna di sisi jalan nongkrong nyerekek botol nahuzu buuk di bereuman. Aya nu kitu di dia. Buuk di bereuman beheung di rantaian ari jajan cilok. Sateu mararangkan. Make kaos anu metal, celana balolong, ari di udang soang lupa. Tanu kitu teh Kang ngaranna budak gaul. Apa singkatan gaul? Gaul teh singkatan gaya anak urang leuweung. Betul Bu? Hati-hati ya zaman geus edan, betul? Namun ibu ninggal pergaulan bebas zaman ayeuna malam minggu di mall, di kota, kafe para rinuh nu bobogohan. Istri jeung pamanget pacampur teu dicarek ku indung bapak. Padahal abdi yakin baheula ibu kerja di gadis teu wantun kaluar ti imah ba'da magrib. Sabab baheula mah masih kene sarieun ku kelong. Parawan ayeuna kelongna di udag-udag. Komo bari mawa motor ninja mah. Beres. Nah aku naon nu geulis loba nu bangor. Nah aku naon nu bangor loba nu singgana mah rasa asa aing hade bisa payu kasasaha tungtung jadi apa gitu. Sok atau apa mah bantuan. Ngan kunaon abdi mah aneh. Ari penyanyi dangdut nyanyi di panggung teh loba nu nyawer. Ari mu balik nyanyi cara ricing wae. Urang doakeun apa rohindi sakulawargi masing dijembarkeun milik rezekina. Amin. Lamun hoyong lancar usahana kudu nyawer. Abdi mah geus nuntun ka parohendi teh atuh. Pangna Bapak Rohendi ngulung abdi berarti anjeunna teh jalma eling. Ngan engke ditingali eling jeung henteuna ninggal tina merek gede atawa leutikna.
Lamun we mere gede berarti Bapak Rohendi teh. Lamun we mere leutik berarti henteu. Teu gede asa eta wanian pasahukur hajat nyebutkeun teu. Ini sanes abdi nu nyarios teh eling siga ceuk eta. Lanjut. Wios nyanyi deh Wios. Teu naon? Billy aya nu fanatik. Bisi aya nu kieu lah, belum jeung Nais mah ceramah teh nyanyi wae. Keun bae atuh da abdi mah nyanyi teh bisa. Betul, Bu? Oh, antos disiapkeun? Ari atos disiapkeun mah urang gaskeun. Nah kunaon nu geulis loba nu balon. Nah kunaon nu balon loba nu geulis. Singkana rasa asa aing harupa. Bisa bayu basa sama tutung jadi tilakang. Panona alus irung alus piwir. Ditempok diharap digigit menik. Ngan gagal pisan kala kuat siga. Undangan tiga luho tersirung kudu ditolalan sih kada. Ini rasa cair nih dia mah. Biasana Ibu Rosita abdi ceramah nyanyi dina panggung di mana-mana nu nyawer teh piga capek gogorowokan. Di dieu mah alhamdulillah langsung datang. Saduangkeun Ibu Rosita, Bapak Rohendi sing dijembarkeun milik rezekina. Dilancarkeun usahana. Lamun hayang lancar beuki loba nyawerna. Alhamdulillah. Nauzubillah Bu ayeuna mah tina lagu loba nu paroho di bae. Betul. Tayuna mah akibat tina paroho di baju teh loba anu parabongga parawan jebol ti heula eta parawan. Eta parawan. Punten Kang ayeuna mah seueur parabola teh lain di kota Hungkul tapi tos mulai lebet ka kampung-kampung leres. Matak zaman ayeuna teu aneh seueur anu nikah karek 3 bulan tapi geus nais orang tua. Betul. Berarti eta samemeh nikahnya teu dihitung heula nauzul. Hati-hati teh kita sebagai wanita, wanita itu barang mahal. Lamun bapak meser barang alus di toko nu mahal, kira-kira bisa dicoba heula atau henteu? Cing tarik bisa dicoba heula atau henteu? Teu bisa istri barang mahal, teu meunang dimumur. Allah manyaah ka awewe, matak tingali Allah miwarang nutupan aurat teh sampurna ka awewe hungkul. Sabab kanyaahna hayang ngajaga istri. Wanita itu dimuliakan Allah, dimuliakan Rasul. Itulah sebabnya kenapa Allah menciptakan wanita bukan dari tulang kepala, karena wanita bukan diciptakan untuk menjadi kepala rumah tangga. Allah menciptakan istri lain tina tulang pundak karena wanita bukan diciptakan untuk menjadi beban keluarga. Allah menciptakan istri lain tina tulang lengan karena wanita bukan untuk dipermainkan
dipermainkan, dijadikan boneka. Allah mintakan istri lain tina tulang suku, karena wanita bukan untuk diinjak harga dirinya. Tina naon atuh neng nais istri diciptakan anak tulang rusuk belah kenca anu bengkok deket ejeng hate. Itu artinya wanita ingin dimengerti, ingin diberi kasih. Otak Pak cing nyaraah ka pamajikan teh. Dapang edan salaki nu teu nyaah ka pamaji. Komo nepi ka nyekek mah. Komo nepi ka ngabanting mah. Ini kesel nais kasih eta. Ibu kesel enggak? Teu nyaahan ka pamajikan. Padahal Pak lamun diibaratkan seorang istri itu bagaikan pondasi dina rumah tangga. Nungurus imah, nungurus salaki, nungurus budak saopat-opat, nu gede TBC, nu cikal Amanda, nu bungsung bisul, nu awewe conge. Pan eta kabeh walobana diurus ku istri. Terus katakan Bapak cing nyaraah ka pamajikan. Dan sebaik-baiknya suami adalah suami yang tidak pernah menyakiti istrinya. Setuju? Sebaik-baiknya suami adalah suami yang suka membahagiakan istrinya. Setuju? Sebaik-baiknya suami adalah suami anu sering ngabalanjaan istri. Setuju? Nu kaopat, sebaik-baiknya istri adalah istri anu teu loba pamenta ka salaki. Setuju Pak? Tapi mau percantan insyaallah di dia ibu-ibuna sarolehah sadayana. Sebab alhamdulillah di dia mah kaciri maraketium kabeh. Alhamdulillah di dia mah. Bu, di dia mah. Di dia mah. Ngandain geus di dia mah. Kumaha di baruka dia mah teh. Kumaha di dia mah geuning hareudang. Terasa di baruka dia mah teh. Hareud ararat bayem. Punten dana isma apal Pak, nu sok make tiung jeung Nutara. Nutara make tiung hek make kaciri ngararengsok. Tapi Omega jadi kanyahoan. Antep kan we sinanya insok. Mudah-mudahan ibu sing jantan istri salehah sadayana. Contoh tuh Siti Aisyah, contoh Siti Khadijah, Bapak oge sami. Contoh rumah tangga baginda Rasul. Baginda Rasul mah nyontohan ka urang teh tina segi kepemimpinan, tina segi ekonomi, tina usaha, oge tina pernikahan keluarga. Romantis baginda Rasul mah aya panggilan khusus ka pamajikan. Ari ibu manggil ka salaki naon? Bapak. Halo? Bapak sok disebut naon ku pamajikan, Pak? Kira jawab cing jujur, aya nu nyebut bapana? Aya nu nyebut bapak sia? Aya nu nyebut ieu? Atuh meureun ngobrol teh jadi kieu. Ieu ka dieu sakedak. Aya naon ieu? Mamah teh geus lillah yang ngobrol jeung ieu teh. Itu henteu Pak. Cing alus manggil ka salaki teh, Bapak cing alus manggil ka pamajikan, kudu romantis, kudu so sweet. Ngan dari alus-alus teh ulah kitu teh. Abong keneh sorana bagus, pinter ngalagam Al-Qur'an, pinter qori, keur dipake dina rumah tangga. Cek si Bapak. Mamang ka dieu sakedak. Ibu teh eleh ditembalan. Aya naon Bapak? Pang ninyuhkeun cai kopi. ABC susu atawa luwak. Udah pintar teh ngaji Quran. Kitu mah teh jadi ninyuhna ge dari latar. Contoh rumah tangga Rasul.
Lamun ibu jeung bapak rumah tanggana harmonis, insya Allah kabudakna ge janten barokah luar biasa. Aya ujian di rumah tangga dihadapi dengan sabar, bakal janten berkah insya Alhamdulillah. Wios calik deui. Kena menyesal cai heran. Lain kuna naon abdi ari eueuh tina botol teh sok sieun monyong. Itu naon urang paksakeun. Abdi ayeuna bade eueuh heula. Caina cai herang. Herang. Doakeun ku sadayana cing salamet. Doakeun cing salamet. Doakeun cing salamet. Doakeun. Bismillah. Alhamdulillah teu kasurupan. Teraskeun Bu. Nu kalima terakhir tina budak teh aya huruf naon? Ka hartosna ka teh kawinkeun. Tah jadi kewajiban sepuh nu terakhir kana janten murang kali teh nikah. Matak Bapak Roheti Ibu Aya Rosita tekeng ngarasa puas ayeuna tos ngayakeun acara sakieu megahna kanggo pangaosan hitanan teh. Margi perjalanan masih panjang, kewajibanna masih keneh seueur, dugi ka engke ditikah. Aya sabaraha hiji hikmahna di hitan Bu, diantawisna aya 5. Nu kahiji hikmahna di hitan teh lita'abud pikeun ibadah. Jadi sakur-sakur perkara anu diparentahkeun ku Gusti Allah eta bernilai jadi ibadah. Nah, datang kelasna sanes susu deui. Oh. Ya setengah naon. Da moal eueuh deui. Cek tarek beres. 2 jam deui rek moal urang nyiksa. Nu kahiji lita anggun pikeun ibadah. Hitan teh mangrupikeun ibadah. Ibadah sunnah anu disampurnakeun ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang regedeukeun we lah nya ngaosna dan nu penting mah singkat, padat, melekat kana poho balik marwa ilmu anu manfaat. Da kieu resi kana ngomong jangan dibaranghakan teh. Terus kan, nu kadua hikmahna dihitan teh liijalatin najasa supaya ngaleulitkeun najis. Sabab lamun teu acan dihitan barudak nalika papa khawatir aya najis nu teu kaluar sadayana nyangklung di jero. Matak saur ulama fikih nu apik budak lalaki nu teu acan dihitan ulah waka dicacandak ka masjid. Bisi di bumina papa nu diwasuhna luar hungkul. Janten masih kena aya najis. Nu katilu hikmahna teh li ajli siha supaya ngarah sehat. Sabab tadi teh lamun najisna teu kaluar sadayana nyangklung di lebet bisi janten panyakit. Mata kunaon ayeuna mah nu difitan teh lain agama Islam hungkul. Tapi agama-agama nu lain oge dokter menganjurkan untuk dihitan karena apa? Tujuan kesehatan. Kartos. Araya ieu teh. Teu kieu Bapak Rohendi dibawa ngaji serius di mana anu heuh 10 orang anu kerung. Eta nu katilu. Nu kaopat hikmahna dihitan teh lil kabiroh supaya ngarang gede. Si ibu gede naonna padahal ibu leuwih ngarti tibatan abdi. Ari ibu rasa nu gede nu leutik. Cing tarik rasa nu gede nu leutik. Bukeun jeung hubunganana.
tangke eta mah karasana lamun geus nikah. Terus Bu, genaheun. Kehampura da abdi mah tiasa naro sateuda. Can nikah. Paleres genaheun. Ari Bapak Rohendina tos dihitan teh acan. Saya tanya kalimat hikmahna dihitan teh ngarah genah. Kartos Bu. Jadi asa beli cenah sadayana aya 5 nu kahiji naon? Itu cepet di tukang ngarah genah. Kade aja inget teh eta we hungkul hiji. Ditanya aku tatangga teh ka dieu, "Bu, ngabahas naon neng Nes?" Eta ngabahas genah. Nah, genah hitana jauh kana genah, da teuing pokona mah genah we. Wihati nu kahiji pikeun ibad, nu kadua ngaleungitkeun, 3 ngarah seh, 4 ngarah gen, 5 ngarah gen. Moal hilap deui. Entak lamun rumah sapohoan mah tuliskeun atuh dina HP ketik. Kayak baca deui nalika dugi di bumi teh. Ieu mah dongkap ka dieu seuring hahaha ngarti henteu. Betul Bu. Tapi tenan naon ku sumpingna ku daekna oge ka dieu tos alhamdulillah. Mudah-mudahan wasilah ieu riungan urang sadayana masih biasa nginginkeun ridona Gusti. Ya Rabbal. Ibu haroyong hidup bahagia di dunia. Cintari atau haroyong? Ya. Neng Nais aya henteu dina Al-Qur'an konsep lamun hirup hoyong bahagia? Aya. Kumaha carana saur Allah dina Qur'an? Duribat alaihimul dhillatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Kunci hidup bahagia di dunia teh aya 2. Catat, nu kahiji cing sae hubungan jeung Gusti, cing alus ibadahna ka Gusti. Ari urang tos sae acan ibadah ka Allah. Ya mah nyarioskeun abdi we, abdi mah teu acan tiasa janten ahli ibadah. Tong boroning khusyuk dina salat oke, kadang mah tumanina masih keneh can bisa sampurna. Abdi ieu mah. Percanten hari urang dieu mah sadayana khusyuk salat teh. Saking khusyukna nepi ka poho kana rokaan. Betul Bu. Dan alhamdulillah kamari ke bulan puasa orang teh ngadak-ngadak jadi ahli ibadah sadayana. Alhamdulillah. Rek jajan. Rek teh ahli ibadah kumaha teh da bulan puasa mah kana adan teh jadi sonok. Adan teh ditutungguan meni asal lila. Betul. Jam 12 siang ibu keur di sawah, si bapak keur di kebon, barudak keur di sakola, ngong adan di masjid. Ada naon eta RCTI jauh-jauh deh ke Mekah sudah Bareng jeung apa dah lalu sih mah ada nanti pindahkeun we ka Cibadak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bareng. Teta biasana pemuda atau aki-aki? Lain ulah adan ku aki-aki teh ngan abdi mah sok karunya Bang. Aki-aki ngahudangkeun subuh, salatna teh kadang ayaan, kadang eueuh. Cek aki-aki. Alhamdulillah. Leungit salat. Pucunggul aya deui. Ahyana. Leungit teh lila eta mah leungit teh. Teuing tahajud heula teuing saleh teh. Pucunggul nu terakhir musyuk. Ngawartosan waktos parantos setengah opat. Ari gorowok teh pemuda teu nanyakeun.
Belenggu kita pemuda kaki-kaki. Doakan lamun di dia aya aki-aki sama udangkan subuh cing paranjang Yuswa. Amin. Sabab lamun teu ku aki-aki kusaha deui. Ucup. Aya ku ayana adan ku barudak leutik dan tara bener adanna teh. Ieu budak leutik adan siga kieu. Nah, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah akbar asyhadu anna muhammadar rasulullah akbar. Kabeh ayat barat 5.000. teguangkeun aki-aki cing paranjang Yuswa. 5.000. Keur bulan puasa mah Bu ngong adan duhur spontan keluar tina lambai ucapan alhamdulillah. Adan asar alhamdulillah. Datang waktu maghrib acan can alhamdulillah. Waktu maghrib mah sajam samemeh adan kabeh geus diriungkeun di tengah imah. Bala-bala ngehu cireng. Es campur aja kolak. Tapi ke setahun Pak tepanggih jeung kolak teh. Nah ari kamari bulan puasa eta kolak ngadak-ngadak jadi lineuk. Poenan kahiji aya cau di kolak, poenan kadua datang tatangga mere waluh di kolak, poenan katilu aya santri rek pasaran bawa sambut di kolak. Untung abdi di dapur teu ngagolerkeun sendal caping. Kata barudak saking kukason nungguan adzan maghrib kolak cau diputer-puter. Nepi ka lieureun cauna. Ya datang we waktu maghrib. Allah. Can nepi ka akbar bala-bala beak genep. Tunggu. Buka puasa balas dendam teh. Aya ide nu kitu. Biasana mah santri eta teh. Kapan sieun beakeun santri mah. Pengalaman. Dituluykeun kudu adan asyhadu an la ilaha illallah sangu sapiring metu asyhadu anna muhammadar rasulullah ternyata saremeh-remeh aja. Hayya 'alas shalah gehu obat. Hayya 'alal falah. Caing teh samuk badak. Allahu akbar samangka tilu jeung cangkang-cangkangna. La ilaha illallah. keberkaan. Naon eta ngaranna? Naon ngaranna? Tirab kemerkaan. Eta kolak jauh dina ti korok keneh dibawa salat maghrib atuh kaborolo. Tapi naon teuing. Betul Bu? Beres sholat maghrib datang ke orang waktu sholat isya. Biasanya ke sholat isya orang teh tuluy berjamaah sholat naon? Tarawih. Abdi yakin, Pak, abdi yakin orang kampung Cibadak jeung urang Cipongkor di abdi sarua lamun tarawih sok milihan heula imam. Singkat. Tak iya pelakuna sih. Lamun imamna gancang baca suratna nu pararendek dijamin isi masjid teh. Tapi lamun imamna hese ngungked aja. Maca suratna nu pararanjang dijamin isi masjid teh pemain inti hunkul. Aki-aki ujung karpet. Eta teh pemain inti. Kan alhamdulillah di abdi mah di Cipongkor pesantren Al Istiqomah biasana nu jadi imam tarawih teh ku santri ngantos darewasa. Da eta imam tarawih ku santri mah Bu maca Al-Fatihah disanapaskeun pisaeun santri mah. Kuateun.
santri jadi imam taraweh siga kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tak kitu aminah teh. Singkat padat nyentak. Da ari amin mah kumaha dolin. Kang amin mah kumaha dolin. Sok tembalan sarerea. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pasti siga kitu. Pasti siga kitu. Ari turojo teh Pak RT jadi imam. Misal ya mah Pak RT tenan naon? Misal Pak RT ngaimaman taraweh di Cibadak, eta ngaimamanna teu make seni. Maca Al-Fatihah siga maca Quran. Cek Pak RT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tah kitu. Zainul Quran bi aswatikum baik hiasan Al-Quran dan kusura anu ganahan dulur supaya gen haroyong ibu gaduh murang kali sae ngaos Quran, haroyong gaduh murang kali sae suantena pasantren. Awan hari di pasantren mah dikobong aya kiai aya ustadna diajar tajwid makhrajna diajar lagu murota mujawazna beresna kan kade jang lamun geus pinter ngaos Al-Qur'an make seni ulah sagawayah dipake abong keneh jago qori sorana alus ger ngalagu sejen hayang dikoringkeun nu kitu leresna bangunku ada lima rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan biru meletus balon hijau. Begitu leres enggak? Atawa sabalikna pinter ngalagu Sunda, pinter ngalagu dangdut, dia hayang maca Quran make lagam dangdut. Apaan anu sok dangdutan mah maca salam lagi ke sepeda jeung balik. Leres teh. Ya, nu sok dangdutan maca salam sika kieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leres teh. Kade hati-hati beda harkat beda makna kudu bisa nempat. Ara'aitan ladzi yukallibu biddin falalika alladzi yad'ul yatim. Rausen teh. Rausen mah rausen ngan lepat sabab naon nempatkeun hiji perkara sanes dina tempatna dolim namina cek santri. Contoh ibu make tiung dina bujur. Ari torojo si bapak ke pasar make salebak dina silah. Mantes enggak? Sabab lain tempat.
Lagu Al-Quran aya bagianana, lagu Sunda, lagu dangdut aya bagianana, ulah dicampur. Jadi mangga ujang neng bempeng aralit keneh sok lebet ka pasantren belajar Al-Quran sing leres, belajar irama mangga dek lamun geus bisa kedah tiasa nampat ulah mentang-mentang ieu si ujang juara kori provinsi, juara kori nasional, deurna imaman taraweh di kampung Cibadak siga kieu. Kabur mau aja. Aduh cik jelema di tukang teh bubar. Taraweh sih gak gitu rek iraha beres. Petak taraweh mah lila teuing mulah. Bisi aya jamaah anu gaduh kaperyogian saja. Gancang teh oge ulah karunya ka aki-aki. Si aki-aki deui wae. Aduh heueuh karunya aki-aki mah. Imam geus sujud aki-aki karek ruku. Imam geus nangtung deui aki-aki karek sujud. Tungtungna eta aki-aki taraweh teu beres ngadon digotong keluar. Da weureuh salat. Komo nini mah tapi dati balitek tubuhna. Mudag-mudag imam. Betul Bu. Matak saya keneh pertengah. Darawa baina ku sararea cing jujur. Bulan puasa kamari aya teu nu teu boga duit saperak-perak acan. Cing tarik aya teu? Bulan puasa kamari aya teu nu teu boga beas hiji-hiji acan? Teu aya, sabab eta janji ti Gusti Allah. Lamun urang sae ibadah ka Allah, sae hubungan jeung Allah, maka hidup di dunia bakal bahagia. Keur bulan puasa urang teh sono kana adan, resep taraweh, resep tadarus, nu akhirna lebaran baju alanyar kabeh. Barungah sadayana THR loba daging seueur, eta teh janji ti Gusti. Balesan tina sabulan penuh sasih Ramadan urang resep kana ibadah. Salat sunnah, witir, tahajud, duha, tadarus, sadinten kengeng sajuz keur bulan puasa mah betul. Matak lebaran barungah. Tah ayeuna kuduna teh saatos sasih Ramadan ibadah urang ningkat ka Gusti Allah. Ngan urang mah anu ningkat teh ngadon kiloan. Beres teh. Tah ibu-ibu daster sararek deui eta teh. Kahartos. Jadi lamun hoyong hidup bahagia di dunia nu kahiji cing sae heula hubungan jeung Gusti. Teraskeun. Nu terakhir kadua kuncina hidup bahagia di dunia teh naon? Cing sae hubungan sesama manusia. Ari urang manusia sanes. Nu jempling we berarti juri kita. Urang manusia sanes. Manusia. Saur katerangan al-muslim wal muslim kun kal yadain. Urang hirup di alam dunia teh meda siga panangan dua. Bu tingali ieu panangan. Ongkoh dengan mah hirupna teh pajauh tapi kompak. Lamun nu kenca raheut saha nu ngubaran? Katuh. Lamun nu kenca hayang make jam tangan saha nu mah makekeun? Katuh. Kompak. Nu biasana nampa hadiah kenca katuh. Nu nampa duit kenca katuh. Nu nampa kado kenca katuh. Katuh kenca mah bagian kobelisasi. Kang kenca mah gawena di tukang. Betul? Tapi ieu nu kenca teu iri teu dengki ka nu katuhu teh. Jeung ieu panangan katuhu sadar diri kenca teh loba perjuanganana. Nu akhirna di mana beli emas, beli gelang, beli cincin, di mana dipakena? Kenca. Kartos ya. Lamun ibu, papa, panangan katuhu maju kenca ngelehan mundur katukan. Nu kenca maju katuhu ngelehan
dahan mundur ka tukang. Teu pernah abdi ningali nu lempang leungeunna kieu duanana. Aya teu? Teu aya da leungeun mah kompak. Teu egois, teu hayang menang sorangan, tapi sakali ewa. Ka urang hirup di alam dunia kudu siga kitu. Silih asih, silih asah, silih asuh, silih gotong royong dina kasae. Ayeuna Bapak Rohendi, Ibu Ayu Rosita hajat pan seueur nu mantosan. Betul? Aya juru masak nu mantuan. Aya? Kade umat ka juru masak, lamun ngasakan daging kudu diparud lajana. Abdi kamari ceramah di Garut nyiuk dua bukur jurig lajak kabeh. Kita panitia kalah nanya, nah neng nais tadi tuang hakan musia. Lajak. Ngarungsak kamu balik nu ganyuk lajak. Ieu nu hajat teh silih bantosan, aya nu masang tenda, aya nu nerapkeun panggung, betul? Ngayakeun acara pangaosan nu sakieu pegahna, ibu mantosan darongkap ka dieu. Tolabul ilmi eta teh kompak. Berarti urang dieu parantos ngamalkeun hirup teh siga panah. Tepuk tangan heula kanggo sadayana. Tepuk tangan deui kanggo sahibul hajat sakulawari. Alhamdulillah. Kamu sahibul hajat pan teu ngayakeun ieu acara ibu moal pendak jeung abdi. Terus teh. Dongkap ka dieu barungan. Bunga sadayana. Atuh heuh barungan seuring hahaha ngilu mayar henteu. Nyawer caricing wae. Takade. Hirup kada siga panangan dua. Wala takun kal audunain ulah siga ceuling dua. Tingali ge ceuling. Ongkoh ceuling mah hirupna teh padeukeut tapi pahare-hare. Lamun nu kenca gering can pernah ningali nu katuhuk ngalongok ka dieu. Hari ibu kantos mela dicepil jalan-jalan silaturahmi. Nepi ka lebaran oge ceuling mah teu pernah paaprok. Lamun nu kenca congean can pernah ningali nu katuhuk ngangusutkeun. Danggar nu nyusut mah saha? Pangan. Tahirup teh ulah siga ceuling dua, teu paduli ka sasama, teu paduli ka tetangga dulur baraya, saboda teuing tetangga boga duit atawa henteu, saboda teuing tetangga kalaparan atawa henteu. Nu penting mah beuteung sorangan wareg. Eta contoh jelema hirupna siga ceuling. Aya di dieu nu kitu? Aya nu pahare-hare jeung dulur? Aya nu teu akur jeung tetangga? Tah ngaranna eta teh si ceuling. Dan insya Allah mudah-mudahan kuasilahna ieu pangaosan hadirna urang sadayana dina ieu tempat kasing janten sabab urang sadayana dikiatkeun ukhuwah Islamiyah ukhuwah watoniyahna amin. Ya Allah ya Rabbal kahartos sadayana. Alhamdulillah saur guru abdi lamun ngaji geus kaharti maka ulah dituluykeun. Kahartos henteu? Saur guru abdi lamun ngaji geus sajam satengah teu kaharti wae maka ulah dituluykeun. Kumaha we atuh akal mah. Cadak-cadak sajam 37 menit teu kaharti keneh komo ditambahan meureun. Sok rek nanya heula, tadi abdi ceramah ngabahas naon wae? Ari di Cipongkor mah biasana jamaah teh sok gaduh gelar barho begitu bubar poho. Ari di dieu anteu di dieu mah cingho. Cari cingho ge. Ya mudah-mudahan we naon rupi nu ku abdi didugikeun masih aya manfaatna khususna kanggo sahibul hajat umumna kanggo urang sadayana. Teu urang doakeun mudah-mudahan ieu ujang Muhammad Nazril anu nembe di Fitan masing dijantankeun urang kalih anu soleh. Amin atuh kitu. Anu biasa ngabakti kanu jantan sepuhna, oge masing biasa ngangkat derajat sepuhna jaga di surga. Amin ya rabbal
Sakitu anu tiasa kapihatur, hapunten bilih sedulur kalopatanana. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.